Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsaladu bil huda wa bil haqqi ala dini hulifa wa kafi bila syahidan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anu sim kuring dipihormat Patu Bagus atau yang biasa disebut anu sim kuring dipihormat Bapak dan Ibu guru. Anu kusim sim kuring dipihormat orang tua murid. Mewah Bapak Ibu hadirin sadayana. Tipayun ayo orang sami-sami manjatkeun puji sareng puja kazat Allah anu Maha Kuasa. Masuci sinareng syukur kazat Allah anu Maha Ghafur kusabab kalayan nikmati Allah urang sadayana tasa kumpul mungpulung amprok jongkok paterang rarai dina raraga kegiatan keagamaan. Salajengna mangga urang panjatkeun sholawat sinareng salam ka baginda Nabi Muhammad SAW. Ka para sahabat, para tabiin tabiitna oge. Mugia salamina terus ngalimpakeun junjunan urang sadayana salaku umatna. Nu insyaallah saat sareng tumut kana ajaranna. Hadirin sayana anu kusim kuring dipikahormat. Sim kuring dina acara ieu ditugaskeun jadi MC atawa pangjawab acara keagamaan. Kumargi kitu sataacan acara dimulai nyuwunkeun widi kanggo maoskeun sabaraha acara nu baris dipindahkeun. Nyaeta pembukaan maoskeun basmalah, maos ayat suci Quran, sambutan-sambutan cara inti maoskeun penutup. Bapak Ibu mewa para hadirin sadayana supados teu nyangkong teuing kana waktos mangga urang buka acara ieu ku maoskeun basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim.